Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Wilujeng patepang deui sareng Bugina dina video pangajaran basa Sunda kelas genep nu ngeunaan kecap di rarangkenan tengah jeung kalimat pananya. Tujuan pengajaran dina danget ayeuna nyaeta nu kahiji ngalarapkeun kecap kana kalimah jeung nu kadua nyaeta ngawangun kecap pananya. Mangga urang kawitan wae. Nu kahiji nyaeta ngeunaan kecap di rarangkenan tengah. Kecap rarangken sarua jeung imbuhan. Imbuhan nyaeta kecap nu ditambahkeun dina salah sahiji kata, bisa di awal, tengah, atawa di akhir. Contona nu kahiji. Keur anteng maranehna nyisilan si Kipare. Geleber hariber lantaran Rajel jeung Yumna ngalaliwat ka sisi sawah lebah dinya. Nah, dina cutatan kalimah di luhur aya kecap maranehna, haliber, jeung ngalaliwat. Eta tilu kecap ngandung rarangken tengah ar jeung al. Mangga urang tengetan prosesna. Anu kahiji aya kecap manehna. Kecap manehna lamun ditambah rarangken tengah ar jadi maranehna. Hartina lamun kecap manehna nunjukkeun jang ka saurang, lamun tos ditambah rarangken ar nyaeta jadi maranehna, hartina nyaeta jang nunjukkeun leuwih ti saurang. Anu kadua aya hiber. Aya kecap hiber ditambah rarangken tengah al jadi haliber. Hartina lamun hiber nunjukkeun jang hiji, lamun jadi haliber berarti nunjukkeun anu hiberna leuwih ti hiji. Anu katilu aya kecap ngaliwat ditambah rarangken tengah al jadi ngalaliwat. Jadi hartina lamun ngaliwat berarti anu ngaliwatna ngan hiji, lamun ngalaliwat berarti anu ngaliwatna leuwih ti hiji. Terus aya contoh lain. Nu kahiji. Rajel jeung Yumna diuk arandekak. Kecap arandekak asalna tina kecap andekak ditambah rarangken ar jadi arandekak. Anu kadua aya Rajel jeung Yumna aratoheun. Nah, sarua di dieu oge asalna tina kecap atoheun ditambah rarangken ar jadi aratoheun. Nah, anu salajengna aya tentang kalimah pananya. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu mibanda fungsi atanapi miboga fungsi pikeun nanyakeun hiji hal. Bisa mangrupa jalma, kajadian, kalakuan, sabab, jeung lain-lain. Kecap pananya anu kahiji diantarana saha, kusaha, ti saha, ka saha. Gunana pikeun nanyakeun jalma, pangeran, malaikat, jeung jin. Anu kadua aya kecap pananya mana, nu mana. Gunana pikeun nanyakeun pilihan. Anu katilu aya kecap pananya ti mana, ka mana, jeung di mana. Gunana pikeun nanyakeun tempat asal, tempat tujuan, jeung tempat ayana. Anu kaopat aya kecap pananya naon. Gunana pikeun nanyakeun hal, barang, atau tutuwuhan. Anu kalima aya kecap pananya kumaha. Gunana nyaeta pikeun nanyakeun cara atawa kaayaan. Anu salajengna aya kecap pananya sabaraha jeung sakumaha. Nyaeta gunana pikeun nanyakeun harga, jumlah, jeung bilangan. Jeung nu katujuh aya kecap pananya kunaon, naon sababna, jeung naha. Nah, gunana pikeun nanyakeun sabab atawa kalakuan. Contoh kalimah pananya nyaeta nu kahiji.
aya ka saha buku dititipkeunana. Jadi ieu teh nanyakeun jalma. Anu kadua, mana patlot abdi? Mana di dieu nyaeta nanyakeun tempat. Anu katilu nyaeta sato naon anu disadana kokorongkongan. Nah, eta ge sarua contoh kalimah pananya. Nah, materi pangajaran basa Sunda kelas genep ngeunaan kecap di rarangkenan tengah jeung kalimah pananya paratos rengse. Anu salajengna nyaeta mangga ku hideup kerjakeun soal halaman 8 jeung 9. Kerjakeunna di buku teras saatos beres, teras jawaban dipotokeun dikirim ngalangkungan WA ka bugina. Nah, alhamdulillah pengajaranna saatos rengse mangga supados hideup langkung paham, langkung ngartos kana pangajaran anu atos diajarkeun dina danget ayeuna, mangga dibaca deui bukuna di masing-masing bumina. Mangga urang ditutup wae hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.